Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngomonya kanu tanya subscribe maka diklik tombol subscribe na terus like terus komen terus aktifkan notifikasinya. Kanu parantos subscribe hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Mudah-mudahan serehat sareng dipanjangkeun yuswana tur ibadah ka Gusti Allah tur rizkina dijembarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang lajengan bae jajar cerita Sunda Jawara Pedang Mas dina bagian anu ka 60 genepna. Derah ka sadayana mararanco. Mangsa alam hari teteh beki sore bae. Sora tonggile tereang di saradapaten balan jeung pada baturna. Ayo andara jeung Luda Aji harita ngadeukeutan kana batu bodas. Jeleng-jeleng. Teu dilauk ieu harita geus tepi. Ayo andara nyabak batu bodas ser aya kakuatan sup weh duanana arasup ke jero batu bodas. Luda Aji ngareretan di sabeureun eta patempatan di jero eta batu tetela pika betaheun. Duarana harita lempang ngadeukeutan cirim aki-aki anu keur sila wiridan. Telami duarana dogi weh kapayunan aki-aki anu teu yalyanti Ki Jagat Santang. Luda Aji langsung ngarangkul ke Ki Jagat Santang. Ki Jagat Santang rangkul ka murid kapercayaanana. Geus jaluh tong sedih. Sok ayeuna mah sengkat. Aya naon hidup duaan datang ka dieu. Luda Aji cengkat rasa mundur salengkah. Wok harita Luda Aji. Kumaha carana Ki Guru ngelehkeun Modrapati? Ilmu kasaktianana beki dia teh beki hebat bae. Bingung kula teh ngelehkeunana Ki Guru. Bieu oge ditenggelan. Ditojos ku pedang emas anggar we. Manihanana teh pancen nangtung dina batu anu hideung. Malahan mah tatuna oge jadi alus deui. Kumaha atuh carana Guru sangkan bisa ngelehkeun Modrapati? Dina masalah ieu mah anu bisa ngelehkeun Modrapati jatana Si Gelap. Gunakeun pedang emas. Kahiji kudu bisa ngancurkeun batu anu hideung. Lantaran sumber kekuatan Modrapati nyatana tina eta batu anu hideung. Cara ngancurkeunana ucapkeun heula syahadat saterusna nama ucapkeun kalimah thayyibah. Derwe geus kitu mah hancurkeun eta batu ku pedang emas atawa ku jurus-jurus anu sejen. Anjeun oge Luda Aji jeung Ayu Andara bisa mantuan Si Gelap. Hatur nuhun pisan Ki Guru. Kana pituduhna kula ngarasa bunga lantaran ayeuna mah geus aya jalan pikeun ngancurkeun Modrapati. Kula oge ngarasa bunga bisa papanggih jeung anjeun Luda Aji. Jung ayeuna mah geura kaluar geura panggihan Si Gelap. Yang sabada kitu mah Luda Aji jeung Ayu Andara kaluar tina batu. Ser celig harita geus aya di luareun eta batu. Jeleng-jeleng kalayang. Duarina harita ngalayang. Luda Aji mah harita pancuh dina batu bodas ngadeukeutan Si Gelap. Sedangkan Ayu Andara mah harita gabung jeung anu sejena. Kedatangan Luda Aji ka dekeuteun Si Gelap harita teh curinghak. Terus di mana wae Bapak? Ayo, ditinggalian teh tadi teh henteu aya. Teh ka mana si Bapak ya? Puguh, Bapak teh asup ka jero ieu batu jang. Manggihan Ki Jagat Santang, Guru Bapa.
Saur Ki Jagat Santang teh kieu jang. Cara ngelekeun Mondrapati nu kahiji nama kudu ngancurkeun batu anu hideung ku ieu pedang. Hancurkeun batu hideung ku ieu pedang. Ngan ujang kudu babacaan heula, nyatana baca syahadat. Baca kalimah thayyibah, ku cara kitu kekuatan Mondrapati bakal nurangan. Oh gitu, mun Bapak ambil siap Bapak. Song pedang emas dibikeun ku Lura Aji ka Cigelap. Sedangkan Mondrapati masih kena panjun nangtung dina batu hideung. Badan ngageleter nyedot kekuatan tina batu hideung. Telila kalayang badan Mondrapati hari tengah layang. Brai dua panonna beunta. Giler. Dua panon Mondrapati harita teh gular giler otak sieun seperti panon helang bae. Hati-hati, gunakan jurus simpenan, hati-hati. Eta Mondrapati bakal nyerang. Lura Aji ngingetan ka baladna sangkan hati-hati, bisa bae Mondrapati langsung nerajang. Kabehanana harita ngawadeg jurus simpenan masing-masing, pikeun ngalawanan Mondrapati. Tetela bener dugaan Lura Aji, pelesat Mondrapati harita langsung nerajang. Siap, pedang ngablesat kana badan si Ujat. Si Ujat harita teh loncat ka tukang plos, serangan Mondrapati teh geuna. Siat yuk, angin ngagelebug tina dampalengan Lura Aji, cilugir, bantrok jeung kakuatan Mondrapati. Pelesat Mondrapati nyerang ka Nini Ismi harita kaget seranganana kacida cepetna. Sararea oge kaget. Kecepatan gerakan Mondrapati cepet pisan. Hiuh, pedang iblis harita ngablesat kana dadadan Nini Ismi. Syrilat, bah Omed najung pikeun lengan Mondrapati. Tapi edas lengan kencam Mondrapati ujug-ujug kana dadana. Kada dada bah Omed hiuh cuet jengkang. Badan bah Omed harita jengkang. Hiuh, pedang beki deukeut kana dadana Nini Ismi. Siat kap Nini Ismi newak pedang iblis ku dampalengan katuna. Dua kekuatan bantrok dampalengan Nini Ismi harita getihna nyak celakan kana taneuh. Syrilat. Ikar minijing Aswina nyerang ka Mondrapati. Hiup pedep katuh cing blesur kana badan Mondrapati. Mondrapati rikat mendol pedangna siat serat. Berbaik getih tina dampalengan Nini Ismi kaluar mata kinggiapeun. Siap pedang iblis disabatkeun kana leungeun Aswina jeung Nyi Karmini. Kapaksa duanana mundur ka tukang. Kalayang klik duanana harita panjun nangtung. Kekuatan aranjeun lumayan oge, tapi ngan sakedeung. Dina waktu anu gancang kabehanana bakal gojor gulungan dewe. Sok maju deui, yo maju. Cerita Lura Aji jeung Ayu Andara narajang. Duarana ngagunakeun serangan jarak deukeut. Mondrapati panjun nangtung mapal ke sakabeh serangan lawanna. Hiuk Lura Aji harita ngablesur kana pipina Mondrapati. Hiuk rudas ditakis ku leungeun kencam Mondrapati. Pelesat hiuk suku Ayu Andara harita keuna kana dada Mondrapati. Siat hiuk dipapag dewe memeh keuna teh dipapag ku pedang iblis. Puguh we Ayu Andara kaget kolepat pindah tempat. Lura Aji oge harita teh pindah tempat. Dua denangan sakit jabgeus aya di kenca katuhu Mondrapati. Hiuk berep katuhu dek mindo puh cerina Mondrapati. Mondrapati geus bisa manca sakabeh gerakan lawanna. Pelesat pindah tempat. Plos serangan Lura Aji jeung Ayu Andara teu keuna kana sasaran. Pelesat Mondrapati harita mah nyerang kanu sieun, nyatana nyerang Abah Pandi. Pedangna harita ditojoskeun, rek ditojoskeun kana dadana Bah Pandi. Puguh we Bah Pandi harita ngaranjuk. Dina kayan kitu Bah Pandi ngagunakeun jurus Wirangrong. Siat saat dampalengan katuna harita didorongkeun kana palabah badan Mondrapati. Aya kekuatan harita teh anu nubrek kana badan Mondrapati. Hiup jedak daligdeug Mondrapati harita ngadaligdeug mundur dua lengkah. Dina kayan kitu Bah Omed, Aswina, Nyi Karmini jeung Ambu Salsi harita teh narajang ka Mondrapati. Cileng curelat. Hiuk blesur. Perep suku harita sing blesur dina kecepatan anu luar biasa gancang. Tapi Mondrapati harita muterkeun badanna klacer. Badan Mondrapati harita teh muter. Marejeng pedangna teh kupak apik harita teh kana badan lawanna. Pogo we kabehanana jadi mundur ka tukang ngeureunkeun gerakanana da sieun kakeunaan ku pedang iblis.
Sabada kitu mah clik Modapati harita panjang nangtung. Kabehanana teu wani maju gagabah lantaran ilmu kesaktian Modapati memang luar biasa hebat. Syurilat Modapati harita teh narajang ka si Ujat. Kupedah meureun si Ujat mah ilmu kesaktianna rendah metakan sasaran Modapati nu kahijina mah nyatana si Ujat. Syurilat kacepatan Modapati luar biasa gancang. Pedang harita ditojoskeun kana dadaana si Ujat. Si Ujat harita kaget. Dina waktu harita si Ujat arek loncat, tapi sukuna harita pageuh lantaran Modapati ngagunakeun jurusna. Sararea oge ngaranju kaget. Jarak antara Bah Pandi jeung anu sijieuna ka si Ujat lumayan jauh. Tungtung nama eta pedang anu ngablesur teh kana badan si Ujat keuna pisan kana dadaana si Ujat. Hiup bras. Si Ujat harita calawak. Luapanna harita burial bencelik. Sanges eta pedang teh nembus kana badan si Ujat sararea harita ngacurat. Jeung curat. Hiup wus. Modapati terikat medol pedangna. Satrep. Gedebut badan si Ujat harita teh gedebut. Sanges kitu mah jeung ngalayang. Modapati harita ngalayang ka Jumantara. Si Ujat harita teh namru. Dalila karalek we si Ujat harita ngalepaskeun nyawa. Sakabeh anu hadir anu nyaksian kana eta kajadian pogo we munikeun ka kesel ka Modapati anu geus maragatkeun nyawana si Ujat. Sedangkan segelap anu nyaksian kana eta kajadian pogo we luas kacida mun teu mah terus-terusan diantep maka bakal aya korban deui. Si gelap harita ngucapkeun syahadat sabada kitu mah ngucapkeun kalimat thayyibah. Jeung kalayang. Si gelap harita loncat teu asa-asa. Pedang emas harita dihempatkeun dikarekeun kana batu anu hideung. Kalayang hiuk jureger. Eta batu dikadek ku pedang emas. Balokarna memang hebat. Di tempat eta jadi ingeung jadi ngarieg ku hebatna kakuatan tina pedang emas jeung batu anu hideung. Jeleng deui hiuk jureger. Jeleng hiuk jureger. Batu terus-terusan dipindo ku si gelap. Dina kayan kitu ujug-ujug cengkang. Modapati harita teh ujug-ujug ngacengkang. Gedebut harita mebeut kana taneuh. Kulipak korejat hudang deui. Tulilah harita cengkang deui. Modapati harita ngajengkang. Setiap segelap mabuk atawa ngadek batu hideung ku pedangna ngajadikeun badan Modapati harita teh ujug-ujug ngacengkang. Dina kayaan gitu Lura Haji ngarti yen kekuatan Modapati teh sumberna memang aya dina batu hideung. Batur serang! Urang kunci Modapati gunakeun jurus panca rongkah. So gunakeun jurus panca rongkah, gunakeun pikir ngunci Modapati. Sararea anu bisa kana jurus panca rongkah harita ngunci Modapati. Set. Suku Modapati harita rapat kana taneuh. Blesek hap dikunci harita. Sedangkan segelap masih keneh we ngadekan batu. Jeung kalayang hiuk juger. Nya kulantaran Modapati euna mah pageuh sukuna kana taneuh. Jadi manehna nangan saukur ngedayagdag saeutik terus nama pancuh didayagdag deui we. Dina sungutna Modapati harita teh ngaluarkeun getih kimpeur lambaran saperti nama Modapati tatu lantaran ditenggelan ku si gelap nyatana ngadekan batu hideung ngajadikeun tatu lumayan parna pikeun Modapati. Dina kayan kitu curilat ayu andara harita ngadegetan ka si gelap. Tujuan utama nama hayang ngambantuan ka si gelap sangkan buru-buru bisa ngencurkeun batu hideung teh. Sedang kalayang. Ayu andara harita loncat dina jurusna. Nyatana dina jurus rongkah gunung. Hiu juger. Batu teh harita ditenggel ku ayu andara. Jeung kalayang hiu juger. Ku si gelap oge dipindo ku pedangna. Purulu. Eta pedang teh muruluk. Kabuktian ari kulila teh dihantam mah geuningan eta batu teh muruluk. Jeleng duarana harita loncat. Yuk juger. Modapati harita
bisa ngerasakeun ka nyeri dina badana dikupak-kapik ku Sigelap jeung Ayu Andara. Curilat, 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 curilat. Dudu Aji, Nyi Karmini, Bah Pandi, Empu Salsih. Nini Ismi jeung Baomed harita ngahurup Modapati. Sakabehanana harita ngurilingan badan Modapati. Teu asa sarakatak kak. Modapati harita dikendalikeun ku sakabeh kakuatan. Dua dampalengeun kabehanana harita dikaharepkeun ngonci badan Modapati. Modapati bisa ngarasakeun kakuatanana beuki ngaleungitan atau beuki ngurangan lantaran batu anu dipuja-pujana harita geus dek diancurkeun ku Sigelap. Malahan mah eta batu teh geus meruluk dina waktu anu singket oge jika nama eta batu teh sakedeung deui bakal hancur. Ragatak Modapati ngagunakeun jurus sapinuhna, jurus pancarongka digunakeun sakabehna, digunakeun dina tataran anu pang luhur-luhurna. Ragatak, ragatak. Cilung ter badan Modapati harita muter di Jomantara. Pogo we kabehanana anu ngonci ka Modapati harita ngecerengkang, cengkang, 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 kelayang gedebut, 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 gedebut. Kecuali Ruda Aji anu henteu ngagedebut teh lantaran katahan ku jurus rongkah angin. Korejat, korejat, kabehanana harita ngorejat. Ningali kayaan kitu mah memang dikageteun lantaran Modapati anu tita tadi teh bisa ngerasakeun ka nyeri tetela geuninganan masih kena ngagunakeun atawa masih kena bisa ngagunakeun jurusna. Modapati ningali ka Sigelap jeung Ayu Andara anu terus-terusan ngahantem batu hideung. Pogo we nyel ambek. Woi Gelap, nanaonan sia eta ngaruksakeun batu hideung? Hayang modar sia. Sia. Pulsat. Modapati harita ngablasat langsung nyerang ka Sigelap. Sigelap jeung Ayu Andara geus bisa ngarti pastina we Modapati bakal nyerang lantaran naon lantaran geus dek ngancurkeun kana batu hideung. Pan we Modapati mah kuring bakal dilawanan heula. Ku anjeun ieu batu ya na kudu di hancurkeun, ayo hancurkeun nya. Culung. Pulsat. Sigelap harita mapag serangan Modapati. Hiuk, 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 hiuk. Pedang harita dikupak-kapik bantrokan dua pedang geus teu bisa disingkahan deui. Hiuk, belentrang curger. Hiuk, belentrang curger. Hiuk, belentrang curger. Kadenge sorana menikeun kacing cileger di Jomantara. Dina kayaan kitu. Curilat, curilat, curilat. Ruda Aji, Nyi Karmini. Harita ngacurilat ka Jomantara langsung narajang ka Modapati. Jurus anu digunakeun memang jurus pancarongkah kabehanana digunakeun. Hiup burasat, hiup bulesat, bulesat, bulesat. Batu cing bulesat harita kena badan Modapati. Sigelap harita mah mundur lantaran mun teh kitu mah bakal kena ka dirina. Cileung kalayang Sigelap mah harita balik di kena posisina nyatana ngancurkeun batu hideung teh. Modapati dilawanan kuduaan nyatana ku Ruda Aji jeung Nyi Karmini. Tilu jalma harita aya di Jomantara ngalayang dina jurusna masing-masing. Purasat. Ruda Aji harita ngaluarkeun jurus rongkah seuneu purasat. Jurus rongkah bumi oge harita digunakeun ku Nyi Karmini. Cileger, cileger. Bantrokan kekuatan Jomantara geus teu bisa disingkahan deui. Cileger, cileger. Terus-terusan harita ngaceleger. Ragatek Ruda Aji ngawatek jurus rongkah seuneu dina tataran anu pinunjul. Eta seuneu warnana lain warna beureum deui tapi warna hideung. Nyi Karmini oge sarua ngagunakeun jurus rongkah seuneu dina warna anu hideung. Puguh we Modapati ngaraju kaget lantaran kakara harita ningali kakuatan anu hebat kitu. Wus wus tina dampal leungeun Modapati jeung Nyi Karmini ngaluarkeun seuneu anu warna hideung. Bulesat, hiuk bulesat, bulesat. Modapati harita ngabendong ku jurus anu sarua, tapi nyatana jurus anu digunakeun ku Modapati mah biasa seuneu warnana teh warna semu beureum. Curger kakuatan harita bantrok. Curger cengkang Modapati harita mangacengkang.
kadorong dua kekuatan eleh Modapati. Kekuatan Modapati eleh ku kekuatan udah anjing Nyi Karmini, katambah dina jurus anu beda. Sedangkan Sigelap jeung Ayu Andara terus-terusan ngahantem batu anu hideung teh. Pungkasanana harita jeleng-jeleng Ayu Andara jeung Sigelap luncat. Harita mah Sigelap munajat ka Gusti anu kawasa jeung Ayu Andara sangkan bisa ngancurkeun batu ku hanteman anu terakhir. Jeleng-jeleng kalayang hiuk wus, pedang harita disabetkeun kana batu hideung. Hiuk wus, pereup katuhu Nyi Ayu Andara oge harita dibabukeun juger juger. Antuk nama harita purulu juger. Ancur harita eta batu teh muruluk jadi lebu. Dina kayaan muruluk jadi lebu kitu kocek we Modapati harita ngajerit di Jumantara. Alah, kalayang kedebut badan Modapati harita ngalayang kana taneuh harita teh mebet menikeun kanggo ngedebut seperti halna nangka anu ragrag tina tangkalna. Sigelap anu teu tadi nyaksian kana tarung teu asa-asa harita ngajurelat langsung harita nojoskeun pedang emas kana dadana Modapati. Hiu, tapi Modapati masih kena sadar, masih kena bisa nakis kena pedangna Sigelap. Hiu bulan terang. Pedang harita bantrok dina kayaan kitu Sigelap harita muterkeun pedangna bari jeung nyerangna teh kahandapeun pedang anu dipake nakis ku Modapati. Hiu bulat kenceng lengan katuhu Modapati harita buntung tina semet sikuna kapluk harita ragrag kana badana. Pedangna harita ngagoler di gigireun Modapati. Modapati harita napasna menikeun ka ngos-ngosan, dua panuna harita burial bencelik. Cirina celik, Ayu Andara geus pancu nangtung deketan Sigelap. Teu asa-asa siet ka pedang iblis harita dicekelan ku Ayu Andara. Dua jirim nyatana Sigelap jeung Ayu Andara harita ngarendeng pajon nangtung. Di hareupeun Modapati anu geus teu daya upaya dina waktu harita mah lantaran geus ngagoler tinggal sacrep-crebeun we mun teh mah rek ditancerepkeun ku dua pedang. Anu sajeun harita ngadegetan curelat cilik kabehanana harita parancu nangtung dikencak katuhu Sigelap jeung Ayu Andara. Bapak Modapati sebenarnya mah pikeun kuring birak ngelehkeun teu ngarubuhkeun anjeun. Ya caritaan kuring anu terakhir Bapak. Ngaran kuring nyatana Sigelap, anak anjeun Modapati. Anjeun ku kuring diakuyeun anjeun teh mangrupakeun bapa kuring. Darah daging kuring aya dina badan kuring. Takuhana kitu masih kene aya waktu pikeun anjeun pabalik pikir pindah pilumpangan. Kumaha Bapak daik pindah pilumpangan jadi jalma nu bager? Modapati harita ngunia dirina diuk bari jeung neuteub ka Sigelap. Ampura gelap, kula moal bisa pindah pilumpangan. Moal bisa. Pikeun satria mah hiji kecap ulah ingkar kudu janji pasini. Mundek jadi jalma anu belagug-belagug sakalian. Mundek jadi jalma anu bener-bener sakalian. Kula moal bisa bebarengan jeung anjeun. Mun teh mah anjeun dik maragatkeun nyawa kula sok. Kula moal ngalawan lantaran anjeun anak kula anu maragatkeun kula. Sigelap dina waktu harita ngarasa sedih lantaran bapana teu bisa balik pikir. Diajak ke sababaraha kali
Kuderina diajak mungen, Kuludha Aji diajak mungen, ku Ayu Andara oge diajak mungen. Sigelap harita ngecelakeun Cai Panon ngalimbereh mapaya pipina. Kuludha Aji jeung Aye jeung Nyi Karmini ngusapan kana tak Sigelap. Sangkan Sigelap teh tetap sabar jeung tawakal. Nya kulantaran mun dapat geus cumarita sabadal kitu, Sigelap teh aya pilihan. Kajabati kudu mungkas ieu kajadian, kudu mungkas ieu carita. Naon sababna dipungkas lantaran lamun teu dipungkas kajahatan oge terus-terusan we merajalela di alam harita. Sigelap harita maju 2 lengkah, Ayu Andara oge harita maju 2 lengkah. Sok sanajan pikeun kuring mah berat Bapak. Tapi belah di kumaha. Ieu teh memang kudu kajadian. Hampura kuring Pak. Hampura. Ragadak Sigelap harita ngagunakeun elmuna, Ayu Andara oge sarua ngagunakeun elmuna. Teu asa-asa. Yupres. 2 pedang nyatana pedang emas jeung pedang iblis harita nembus kana dadana Modrapati. Modrapati dina waktu harita mah teu ngalawan lantaran dirina oge yakin yen Sigelap teh anakna da katingali tina keulitan beungeutna mirip jeung dirina. Modrapati harita calawak, 2 panonna harita burial bencelik. Sigelap harita nyabut pedang emas jeung Ayu Andara oge sarua nyabut pedang iblis. Siap-siap. 2 pedang geus dicabut tina dadana Modrapati. Sigelap harita teh geus teu wasa ningali kolot sorangan, bapana sorangan harita geus teu wasa. Dek ngalepaskeun nyawa geus teu wasa, tungtungna mah julung kabrug we. Sigelap harita ngarangkul kanu jadi bapana. Dihenteu-henteu ge keukeuh we eta Modrapati teh mangrupakeun bapana Sigelap. Sigelap harita bari jeung ngaluarkeun Cai Panon merubut maseuhan pipina ngarangkul kanu jadi bapana. Sararea anu nyaksian dina waktu harita mah ngabalieurkeun wajahna lantaran ngerasa sedih bapa sorangan dipaehan ku anakna. Sararea oge harita ngacelakeun Cai Soca puguh sedih anu kacida sedihna. Modrapati harita masih keneh cumarita. Hampura kula gelah. Hampura kula teu bisa mere contoh anu hade pikeun anjeun. Kula ngarepkeun anjeun jadi jalma anu bener, anu hebat pikeun ngabasmi jalma jahat. Hampura jang. Kerelak pula hek Modrapati harita ngalepaskeun nyawa. Sigelap harita ngagukuk jerik dina dadana Modrapati anu pinuh ku getih. Sigelap harita ngagukuk jerik. Nyi Karmini rikat harita ngupahan ka Sigelap. Nya sanggeus rada dilama Sigelap teh teu ngagukuk. Tapi harita teh pancun nangtung barejeng neutup kana wajahna Modrapati. Sabada kitu mah Kuludha Aji nyiapkeun kuburan pikeun Modrapati. Sabada geus disiapkeun kuburanana, Modrapati harita dikubur we di dinya dideukeutkeun batu anu bodas. Sabadana beres ngurepkeun badan Modrapati, Kuludha Aji mah harita ngobrol ka sakabeh anu hadir, nyatana rek cicing we di dinya di pasir candana. Kasadayana kula moal bisa ini tieu patempatan, tapi kula rek cicing di dieu jeung Nyi Karmini. Katut Sigelap insyaallah bakal aya di dieu. Takualna kitu bilih tia mah bade ninggalkeun ieu patempatan mangga. Anu penting mah urang tetep aya dina jalur anu bener. Hiji mangsa bisi teh mah rek ka dieu mangga, atawa hiji mangsa kula pasti bakal ngadatangan tempat masing-masing.
Ok harita Bah Omed. Mohon, dan naon jangan Haji. Ujang mah di dieu we, da sakedana cicing di dieu. Apa-apa sareng si Nyai Nyi Aswina. Nyatana erek ka itu we dikapadomukan Abah di hadapan Gunung Batu di ditu. Mohon Abah, saya pisan. Mohon. Ankura maranan ente dihampura we ka sarua bisi teh mah. Kula ngarahatkeun hate paparentah itu jeung ieu. Pok Bah Pandi. Endo jangan Haji tidak naon. Da memang kudu kitu ujang mah geus lila cicing di dieu tang duwe geus apal kana pasipatan jeung wilayah ieu tempat. Geus apal pasipatan Murapati anu kejam jeung teu leungeus. Abah oge nyuhunkeun dihapunten we ka sarareanya. Nya sabada menta dihampura jeung silih titipkeun hate masing-masing. Bah Omed jeung Aswina beral harita miang. Bah Pandi jeung Ampu salsi oge harita miang. Sedengkeun Nini Ismi harita ngahuleng, bingung pikeun Nini Ismi teh. Mun teh mah balik ka pademukanana hate mah teu merean hayang cicing di dinya. Nini Ismi, bade di dieu wae tanapi bade muli ka pademukan ini. Tak ide jangan Haji ini teh bingung. Kan bae ini mah nek di dieu we atuh jeung ujangnya, teu naon meureunnya. Henteu teu naon ini. Sok we di dieu. Sabada kitu mah Bah Pandi, Bah Omed harita beral miang ninggalkeun pasir Candana. Anu aya di dinya teh nyatana Lura Aji Nyi Karmini Sigelap jeung Nini Ismi. Sedengkeun Ayu Andara harita cicing bade jeung neuteup ka Sigelap. Sigelap oge harita neuteup ka Ayu Andara. Ser dua teutepan bantrok anu akhirna nama harita. Ayu Andara anu ngeluk tungkul lantaran dirina ngerasa rumah sayen dirina mah nyatana wanoja. Nyai, pipi Nyai teh di mana? Amih teh dia, tanah pente. Mohon tapi abdi mah bumi teh tebih ti dieu. Tapi sok sanaos tebih oge da. Masih tiasa dijuk-juk ka dieu atanapi ka bumi abdi. Oh gitu. Atuh cari kue di dieu nya. Yang ambil di dieu jeung si bapak jeung si emak di dieu. Rupina mah tiasa, Kang. Abdi teh tepi kedah muli ti dieu. Nya teu naon atuh ari kitu mah. Ngan meureunun kuring hayang apa imah Nyai? Di mana? Tak diantarkeun we nya meunah henteu. Ya mangga atuh Kang, bade giring mah mangga bae. Nya sabada kitu mah Sigelap bebeja ka Lura Aji jeung Nyi Karmini yen deui kanjajabkeun Ayu Andara. Ku Lura Aji jeung Nyi Karmini diijinan. Sabada kitu mah duanana harita sing blesat ninggalkeun pasir Candana. Kasugri para wargi. Gancangna mangsa alam. 5 tahun weh ti harita. Hubungan Sigelap jeung Ayu Andara teh beuki deukeut bae. Nya anu akhirna mah ku Lura Aji teh dikawinkeun atau ditikahkeun ka Ayu Andara. Nikahna ge sederhana henteu ramean. Duanana ngarasa bunga lantaran bisa bebarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasugri para wargi. Jejer cerita Sunda Jawara Pedang Emas tamat dugi ka episode atanapi bagian ka 60 Sim kuring nyuhkeun dihapunten seueur kalapatan dina medar icarita. Seueur balelolna, seueur henteu nyambungna. Kadang-kadang mah teu nyambung. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Sim kuring amit mungkur kasadayana. Insyaallah urang medar carios anu enggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.